warahmatullahi wabarakatuh. Punten ibu, satu acara nabi jadi abdi ngaganggu waktusna sakedap. Abdi di SD plus 2 Al Muhajirin kelas genep. Nepangkeun nami abdi Muhammad Arkan Ayasi. Abdi di Pasihan pancen bahasa Sunda di piwarang ngawawancara salah saurang padagang warung. Abdi bade ngajadikeun ibu pikeun narasumberna. Tiasa abdi ngawawancara ibu sakedap. Atur nuhun Bu, abdi mimitian wawancara. Hapunten sareng ibu saha ieu namina? Ibu Sari. Oh sabaraha lami ibu dicalan di warung ieu teh? Tos sterilisasi. Naon bae anu diical di warung ieu Bu? Kebutuhan sembako. Kunaon ibu milih usaha warung ketimbang usaha anu sanesna? Nya rezekina tos di dieu de. Gimana ibu meser bahan-bahan pikeun kaperluan dagangan di warung? Di agen anu leuwih agung. Sabaraha omset kakeungeungan ibu tiap dinten tina usaha ngawarung teh? Tetangtos sih de da kumaha ieu nya rezeki kan benten-benten nu ngalintena aya ageung aya alit. Mulai ditabung sabaraha ibu icalan di warung teh? Sareng tutupna tabung sabaraha? Ti ngawitan subuh nepi ka tabuh 2 wengi. Naon bae kiat pikeun barudak ngora anu hoyong ngajalankeun usaha ngawarung? Ya, yang penting jujur, prihatin, mau berusaha, sama nyari tempatnya yang strategis. Atur nuhun Bu, kana waktosna punten bilih abdi ngaganggu waktos ibu. Sareng bilih aya kalipatan tina proses wawancara. Abdi nedah hapunten hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam.